Assalamualaikum kangge anu terhormat Bapak Dewan DPRD Sukabumi. Kamari teh kadangu ku abdi komplain cenah kunaon di masa jabatan KDM dipasihan 1,5 M. Dana bantuan provinsi teh beda sareng zaman akhir jeung RK. Tah lamun zaman RK 80 M, zaman akhir 100 M lebih. Eta kamana eta temang rupa jalan goreng geuning. Berbeda dengan ayeuna, walaupun ku KDM dibere 1,5 M, tapi aya kamajuan, jalan ge alus. Berarti eta mah jadi kanyahoan meureun. Masyarakat oge jadi nyaho saat zaman baheula dibere ku aher 100 miliar lebih, ku RK 80 miliar.